Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin taun Gajah Rabiul Awal bulanna tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na Ari bilangan taunna 500 jariosna 70 panambahna sareng kahiji punjulna Siti Aminah ngisaur waktos babarna kacatur hingga cahya meni ngampur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok tos kengeng nyepitan socalir kengeng nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada raruksakan Nabi Yuswa 5 bulan tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capetang sasauran Yuswana 10 bulan tos tiasa papanahan ngelehkeun budak nulian tapi tara kumagungan parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keur 4 tahun Yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teka raos nyeri dicap ku khotamin Nabi harita Nabi ayana di lemur ibu inangna Halimah jenenganana sadia ngaran lemburna Rama Nabi kacat
ngaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun keur genep taun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin 8 tahun tos yakin eyangna muli ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamanna Abu Thalib kakasihna saderek tegas ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicacanda ka nagri Syam sok nyandak barang dagangan di dinya teh pajeng pisan kacatur di eta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu teu pangjeng Kanjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalmi teu nyalahan pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus ngabaran sifat Nabi panutupan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang azan ari lolobana
pisan kana nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 7 bulan Rajab nu kacatur numut kaol nu kamasyhur Kanjeng Nabi teh disaur dipapagu malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat ti Mekkah ka Baitul Maqdis teu lami-lami antawis ku jalmihan teu katawis kersana Gusti nu wacis ti Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu 5 giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekkah kacaturna barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimuliakeun anggur pada nyengseureikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngerasakeun Kanjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun sahabatna pirang-pirang ngubu mela milu iyang milu ngalih saabrulan teu pisan sumo